Alah. Bawa-bawa dunungan euy. Bawa-bawa kacanir bangbat. Cebet jurelit. Bak. Diledo. Oh, tah ngalawan deui euy. Wah. Ngalawan deui hebat panu. Ngagurinya deui. Alah nya teh mah. Percaya. Jago jeung jago gelut teh mah. Ningali panu dulu. Tapi ka bangbaraan gitu peurupna. Maksudna mereka ngadagur carehamna Arasoma. Eta teh Ngan ora kaya. Arasoma ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Atuh plos peurup panu Dewanata. Ngan ukur ngakan angin. Pletrok. diteke. Peurup panu diteke ku Arasoma. Panu ngajerete ka tukang bari ngagelom permen. Goblok sia celeng permen teh ngaceleng. Permen karet. Iya geuning permena ieu. Wah. Wah, tinggal landas. Sing salah. Gun. Gade nabrak gunung, Gun. Kade kamu salamet teh Agang. Ya. Agang. Naon da? Ai ka sakolakeun mah budak nih. Kue Kang Agero. Keur mah budakna ngan hiji. Tambah jujur Rika. Tambah jujur budakna. Waragad aya keur nyakolakeunana. Alah, narajang di lemur aing mah deuleu. Kumaha dilemurakan. Hirup heureut pakeun pungsat bahan lieu ke waragap teu aya. Usaha koreh-koreh cok. Ari anak aya welasna. Dar sore teu isuk teh Teu kasakolakeun teu kaurus atuh puguh we nu hiji jadi bangsat. paling untung jadi pemulung Anu hiji deui tukang mabok. tunggu purianeunana Marake tato di kabeh. Anu hiji deui burut. Anu kaopat milunya. Anu hiji deui teu bisa leumpang geus 5 tahun. da kurang hiji pas Nu awewe pondok sabelah sukuna teh. Keluarga pasiksak teh ieu ya. Ripuh. Keluarga keturunan. Heeh. atuh-atuh teh Tah kitu euy. Bina-bina teuing. Nu matak pemerintah mah kurang kumaha kanyaahna ngabejaan. Eta kudu jalujur cenah geuning pemerintah. Yen hirup teh kudu ngarencana. Heeh. Dewek ulin ke Amerika harita. Biaya waragan ngajuru teh 5 juta. Eta teh tahun 88 bareto. Waragan ngajuru teh 5 juta nu matak ditu mah mu ieu teh reuneuh teh. Paingan Kang jarang di ditu mah nu boga. Heeh. Kalaket kitu we nungtun anjing geuning. Da ngarencana atuh mikir biar mah di ditu mah teu diajok-ajok ku pemerintah wae. Ayeuna aing boga gaji teh sabulan teh sakieu. Lamun aing boga pamajikan meureun diduakeun. Moal pimahieun can boga anak. Ah diperhitungkeun heula. Can nyakolakeun. Can gering anak teh. Moal mahi ya duit sakieu. Mikir. Ai di urang jag dibelesek. Heeh. Can boga gawe ge di urang mah jeung Padahal engke teh kumaha ayeuna? Ya euy. Aduh, cak kitu euy. bener Hirup kudu direncana teh. Segala rupa pasoalan teh kudu direncana heuh. Mun ceuk kacamata agama mah teh antal mautu qoblal mautu. Ari hartosna naon. Hartina teh kudu bisa maot saacana mati. nah kabet geuning kitu Maot sacana mati. Beh dieu nah ai agama apa pan universal lahir batin. jelasna Ti mimiti gede nepi ka nu leutik kudu kitu sajalur. Hartina meureun samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah ieu pagawean teh nyelakakeun atawa nyalametkeun. jadi nu Hartina urang teh turut kana aturan. Heeh. Tak kitu henteu turut kana aturan wayahna we. Digejebur. Nya
sabab naon sabab cilaka jeung salametna jalma teh pan gumantungkan amal perbuatan anak ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade mulak goreng buah goreng eta euy kumaha amal-amalan jelema mah heuh Bener Kang ya di Anjungan Jawa Barat tetenya oh mohon Taman Mini taman uban 10 tahun aduh taman uban maka jeung aya kareta gantung bahas ya Kang heeh di sidik-sidik teh kareta gantung juga kanyut geus ya hari akal heeh sudah kanyut kumari akal mana aya kanyut karejut aya nu gantung heeh aing gantung nama sarua aya ngagantung nu mah sarua hari ngakanyut nama sarua hadir ana da kanyut mah eueuh lemesna jeung ngaranna deui eta teh kemenang teteh nah di aing pangijeng kanyut kudu nyebut termos tapi heeh tapi tapi mun eueuh eta nya Kang ewa heeh da eueuh eta na kanyut mah lemesna beunanya eueuh dua ngaran heeh tak kitu euy paling-paling yang nyebut eta teh si Ece kadieu teh ngaturkeun nuhun ieu Kak nyaeta ka sesepuh Anjungan Jawa Barat anu dina danget ieu sasat aya widi ti anjeunna oh mohon nyaeta hadiah ti Bapak Gubernur Jawa Barat saha kangge masyarakat mohon ti Kang Aher kanyaah kadeudeuh Kang Aher Gubernur Jawa Barat naon Kang Aher atuh Aher teh singkatan naon teh Kang Kang Ahmad Heriawan oh enya zaman singkat iya singkat pada akang ge disingkat naon kanyaah kadeudeuh ka masyarakat Jawa Barat nu aya di Jakarta asal Jawa Barat di dieu teh geuningan oh aya kasepuhan Kang Abbas Abbas Kang Haji Abbas sareng Neng Fitri malah de kaul ke Neng Fitri macana dina lagu kulu-kulubem beres oh apa Uking Sukri teh putrana almarhum Abah Uking Sukri di ujung berung ujung berung Cigending iya tak jadi Pak Gubernur Jawa Barat teh ngintunkeun akang saparakan ti rombongan Giri Harja Tilu mohon kedah ngahibur warga masyarakat anu aya di Jakarta urang Sunda urang Jawa Barat anu aya di Jakarta tak kitu euy kanyaah Pak Aher kanyaah Gubernur teu boleh didongkangan we geuning didatangan malihanan teu ka dieu teh da puguh da sarua artis-artis oge di ditu araya kana rumpul di Bandung dikasih buka pada ayeuna teh aya eta teh geuning digasibu 3000 mohon aya festival film Bandungnya mohon dewek oge euy kawawakeun ka dieu heeh tadi nama penting ieu teh dewek teh kuduna ka Surabaya erek naon ka oh ngan Surabaya dipikir-pikir dek naon dulur teh boga kana sok heeh heeh dulur teh boga jeung maksudna naon ka itu geura sok pikir mending ngalah duit di dieu heuh yang ongkos teh boga Alah. Iya, pementasan seni budaya lokal. oh mohon Ya, pisan Bapak Gubernur kana seni Sunda akang nepi ka Desember kedah kurilingan teh. mohon Nya Gubernur Sabalemur. sabalembur teh ala eta resepna Ternyata geuning Pak Aher teh anu disangka ku dewek moal nyaah teh macing teh gubernur kana seni. Ari pek teh nyaah heuning euy. sudon ya Kang Heeh. Tadi nama dewek teh ambek tadina. benar lah didiknya kana budaya Lain bobodohan aing mah nyaan. kejong am Heeh.
kada ditanyakeun. Dumeh aya selenting kana ceuli aing cenah Bapak Gubernur mah teu resepkeun kana sanijuna kitu. Ditanyakeun Jaipokan tidak tahu cenah kitu. Oh, ari pece geuningan nyata jeung nyaah ayeuna mah. Nya euy. Oh. Tingali fotona ge kasep diiket ongkos sareng aing. Nyuna. Heeh. Da urang Sukabumi. Eta prestasi na Bapak Gubernur siapa yang jadi gubernur bayangkeun ku lain ribuan puskesmas anu parantos dibangun ratusan puskesmas anu aya rawat inap bayangkeun ku lain SD SMP gratis Jawa Barat eta nu macak jauh ge ayeuna can jalan-jalan loba nu raruksak meureun dengan daguan usum halodo ngantosan halodo Juli dai di pamean usum hujan mah beak deui ke hujan heeh jadi tamu tak kitu euy tamu modal pangwangunan di Jawa Barat pesat ayeuna amin amin boyana Pak Aher didoakeun Pak Aher cing panjang yuswana nya nya panjang jabatanana Amin. dukung ku urang sareng oh kontribusi urang walindang ti kudu ngadukung meureun nya Sarayat geuning. tumut urang kana program-programna ti pemerintah heeh Tenan. tak kitu jang mudah-mudahan urang sadayana heuda peuting ieu teh akang teh kaserang batuk euy duh flu Paingan cekoh deh akang. dinu panas atuh abus ke tempat AC puguh we alah alergi aing mah ku AC teh ya Kang. Kepala Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat Bapak Haji Dr. Anas Jainuddinnya nuhun ulujeng tepang saparakancan waya di dieu amin Kepala Seksi Seni Budaya Bapak Jaja Saputra Aya. sadayana we ieu mah teu kabaca di panonna geus kieu deui oh alah keun bae lah kume sadayana tong leutik teuing atuh nulis euy ya kahayang teh oh eta ahlina gering alah asep anak tukang nempas wayang gering gering oke macet tak kitu yang geuning hirup di dunia teh nya euy urang sasat dijahit seni budaya lokal ada seni tradisi teh akar budaya nasional hah ciri bangsa urang anu masih keneh seni anu masih keneh bisa nepi ka subuh teh wayang alhamdulillah geuning nu malilu hirup anu dagang baso mah anu dagang wah martabak sate jeung sajabana di kampung-kampung mah geuninnya di dieu ge sami pan anu meunang jodoh aya heueuh reueus teh kitu baheula mah pan wayang teh di kebon awi ayeuna mah di kebon tihang ieu tihang listrik nya caraang tihang besi besi Yang pan urang teh reueus itu dalang-dalang kana rumpul euy ti Bogor ti Bekasi dalang ujang dalang ajat dalang deden di Depok Mamah Inu aya alhamdulillah nuhun ulujeng tepang heupeuk cing mararaju jadi dalang ge cing pararayu kaseniman seniwati nu aya di Jakarta ieu ti rombongan Miss Cici saniwara baheula anu kantos ka heeh ayeuna aya pangajen ti gubernur DKI oge euy kesenian kebudayaan Sunda teh aya keun kamari gitu sia teh gubernur Jakarta teh Pauji Bowo nya urang dukung deh si kumis kalau kayak kumisna alah bener abang kokek Kang Herman ngabagi jam geuning Kang jam tangan terus bang jampang nok cici ka dieu ayanya Sapala Putra heueuh nuhun kemudian Neneng Fitri mah aya Kang Onang wah kararumpuh nuhun Hariung ti Majalengka mah ti Garut aya Kuningan mah komo Majalengka
Oh Majalengka maka ciri dina ngomong ada atuh geuning aya wayang atuh geuningan eta wayang ada kemprung di mana Kemprung kalau kata ya. pajarkeun terek ngemprung cenah Gila-gila keding. alah kadenge we ta urang Majalengka di Kadipaten ini Parapatan ininya Truk. aing ngawayang ini geus di Sumedang langsung ka Kuningan baheula mah pansinen teh dihareup dina truk Sare calana. nunutan dengan raracai sinen cenah tukang beca ning Kadipaten meureun nempo ka sinen teh kenunutan atuh geuning eta sinen namun digoreng patut Gila-gila keding. Nanti sare atuh ya. meureun aya nempo di panggung susuna neuhneur da puguh diganjel ku sapu tangan aya dina truk mah atuh geuningan eta susuna meuni lepet alah alah Benar. alah nuhun urang Sumedang mah urang Tasik urang Ciamis sararaya Raya. Cianjur urang Kadupana aya di Banten aya Gadang cobek aya. hah sono lila teuing urang teh 12 tahun nya teh ka dieu Padahal mun urang mah karena ini. alah sing paranjang Yuswa we sadayana garda milik aya di Jakarta teh nya Urang Cisewu aya. Pasihan jam tangan Kang Herman ditekan. hah Pasihan jam tangan Kang Herman. oh aya nu mere jam tangan dulu ka dewek tuh aya oleh-oleh keur budak Pasar Senen. ti sae teh Kang Herman. Kang Herman Kang Herman. aluh ieu jam tangan cenah ti Ude si bungsu Merek Saitong. agen aneka naon teh agen aneka minuman es balok Pasar Senen Blok 3 nuhun Herman katampi pisan ieu Ada tongkin. jam tanganna Amin. nya Juru kawih 2. Dua. di Mamah Inu imah Depok ieu nyecep kadek nuhun geulis Abah dicecep ieu aduh Ya Abah. nuhun tepang deui sareng Mamah Inu tah alah aya ku bagja peucing ieu sanajan bari gering oge bagja we hate mah heuh Ukara rumpul. alah ieu muni ateu teh ti koro euy duh Sarua Kang. sarua seuing heuh oh da kitu tah jelema di dunya mah aya cager aya gering aya paeh Da jelem. ya Tapi di bener Roji ngomong. lain teh melang euy duh ka bapak aing Nah gitu. teuing ka mana luncatna eta di jero tadi eueuh Juragan Anom Gatot Kaca diancam eta piraanan rek dititah dikawinkeun meuni mumul Oh, mun urang nya. oh Kotor mau berproduksi. Kotor memaksa dengan manya dititah genah meuni kamu merkosa kan. padahal teu bogoh mah teu cekek we kaitunya heuh tak kitu euy neneangan bapak aing pasti lamun bebeja ka itu lamun eueuh di Tumaritis emak moal teu ngambek Dan nya atuh. nah cenah meureun teu diteangan sia teh serba susah aing lah naon Tangan we kayak Kepatung ayo urang teangan euy ka mana we urang nuturkeun indung suku gegelis panun kayak itu. entar oge pangi. entar oge panggih sugan Hidup Pak Bangsoda hidup. Hidup Tako. nu mata oge jang tis ulah ngagulung wae kai
burung merah gaji. Tak gitu Jang Ustad. Jang Amir. Pih Barjan. Badan akibat. Kang Haji mah tara mere racun. Ceuk Kang Haji lala jong lala. Jong haram Kang pilot atuh hari-hari we gitu. Ya bener, ya Jang Ustad utamina mah ya. Haram ngadukeun jelema, haram ngadukeun jelema. Ayeuna lalajo. Tingali atuh kronologisna. Lalajo. Jalan caritana dan teu ujung-ujung ngadukeun jelema henteu. Raja ge boga pikiran, ieu teh nyelametkeun negara. Nyelametkeun negara itu Jang Ustad. Yo pagawe teh cegekan wae Jang Ustad. Ya. Haram. Bari ini talajo. Entah hulana deui. Beri mana sesulumputan kita. Ning tadi milu keprok ning tadi. Sugan teh teresep kieu Kang Haji. Wah. Aduh kan rame kadus oma. Beli hatena si Haji. Itu Jang Ustad. Kang Haji malah resep. Ari Pak Haji nana Baru kana ti mimiti prung saya marah Kang Haji mah teu kaliwat. Baru kana kitu tah Jang Ustad. beres Pak Haji nana. Cul perusahaan Kang Haji mah. Karena tahu pan ngajinana. Ayo mana we teh teresep kieu nya Kang Haji nya. Kitu Jang Ustad. Takul tahu. Yo haram. Eta teh sarua jeung jadi provokator. Nya nyaho kronologisna jeung ngaharamkeun. Tinggali kasang tukang nanya lamun-keun negara. Gitu. Kulantaran putri loba nu ngalamar raja-raja terek parasea ieu negara terek dipake jadi lapangan papaseaan parebut awewe. Hiburan ka urang mah Kang Haji. Tersangka Haji Entis gitu kan. Yang hiburan mah urang teteh. Kang Haji mah Jang Ustad. Rekepkeun datar. Dibelaan salat oge di jama. Di jam Lohor teh kana asar. nepi ka cu. Nyata sieun katinggalan usik. Aduh. Eta usikna ingat Kang Haji keur ngora. Deung deleueun. Zaman perjuangan mah heula murah teh. Deung deleueun. Waduh, eta usikna jago. Raden Soda nepi ka eta pasang kieu. Nepi ka lemes. Pasang kieu Jang Ustad. Newak leungeun nu ieu dibawa ka dieu na. Adu dipoto we ka dieu. Ti dieu abu siku Jang Ustad. Plak dah. Lampung ka gadona Jang Ustad. Wis pula. Eta Didinya namruna teh Jang Ustad. Kitu karesa Kang Haji mah. eta seri hiburan jeung Kang Haji. Haji teh ngocoblak we di tadi. Tak sing min. Lain ngocoblak atuh Jang Mir. Minang. Eta jang oma teh kadus oma. Da kitu yang bersama. Murah teh. Alah. Jauh kat jempe wae kat. Oh cicing wae mana. Ya resep atuh Kang Haji. Cara Kang Haji saya info juga Kang Haji. Tunggu gulung singa wae. Beres. Jeung tibatan ya. Mane ieu ngagugulung we nomor. Teh kadus. Ya mah ngitung aya nomor di Singapura dihitung di dieu. Ya rek meunang we. Itu mah mesin. Eleng ngutruk. Ya, jeung tibatan urang masang nu kitu mangke di mana meunangna tong dina elehna, dina meunangna diparabkeun anak pamajikan. Oh bener. Ladang tidak judi, jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, jadi bagai pangawasa. Taregepkeun. Diracun tah. Aduh. Secara tidak langsung anak pamajikan teh diracun. Aduh. Percaya ke Kang Haji mah. Najan utang punah kita tetep diracun tang. Ulah lah orang, mending lajo we kieu. Mending lajo. Gaya harap. Nuhun Kang Haji ah. Ber. Ai mana we teh. Ieu mah Kang Haji mah seuri ku Jang Ustad teh harita tah. Kumaha teh? Bahasa Jang Ustad ini kan Jang Ustad kawan putra putri lin. Yo. Budak teh seberiji. Nu hiji mah lalaki. Nu hiji deui awewe nu cikal mah. Tah, budak nu awewe mah pameureun sakola di kota. Ya, meureunnan boga bahasa keren. Meureun Jang Ustad, aduh keren batak urang kurung batok hirup era. Eta budakna teh bebeja ka Jang Ustad nya harita teh. Ya. Pak yang diri bonding gitu nih. Ya. Cek Jang Ustad teh naon nya diri bonding teh diluruskeun. Kitu lin? Ya. Harita Jang Ustad ini boga bahasa keren atau ti anak. Bahasa ieu bahasa salat di masjid.
makmum masih kena pembalatak dengan mangga satu acara ngalaksanakeun salat para wargi saraya supaya diri bondingkeun heula wae. Atong dibeja-beja tuh aja. Eta Kang Haji tapi ka hebat salat oge. Aduh. Salah nempatkeun. Nu ngatak yang usah abeh regreg, Wah beres. Abeh regreg yang usah buru-buru, yang usah ka Mekah buru-buru, yang bisi tereh maot. Aduh benar. Laksanakeun rukun Islam nu kalima. Aduh kali mempunyai kesempatan hirup. Sawah lega yang usah mau isuk-isuk ini ke sawah. Tak balik di Mekah mah moal macul senang. Aduh. Macam alot. Nama kemoal. Sarana hayang ka Mekah mah nyaring tengah peuting yang usah tahajud. Tahajud benar. Sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan. Surat naon? Gitu deh. Wih, surat Yasin 2 balikan. Surat naon? Sarang surat tanah. Pecakan hayang ka Mekah mah. Senang. Insyaallah moal macul deui balik di Mekah mah. Naon sababna apa dijual sawahna? Senang Jang Ustad. Balik dari itu mah senang Jang Ustad. Ya kitu ya usah sampai lah. Aduh, reureuh heula ya jago teh euy. Oh. Luar biasa yang usah dulu. Upi Kang Haji ka Mekah teh tahun sabaraha nya? Lah, ka Mekah teh tahun sabaraha? Wah. Insyaallah tahun hareup jang. Suka teh ngeus. Acan aja acan. Lain geus jarahun meureun jelema teh. Geus jarahun meureun aing sok megat di dieu jadi suwung ka dieu. Nah ngarat jara rempey teh hararees. Nanteu. Bawa saurang teh nepi ka Ai kitu kumakan. biasana nu ngaliwat ka dieu teh loba komo nu rek lalajo sae mara. Nanya tuh. Biasana mah Kudu pindah posisi jigana aing. bukan mereka pasar dapat sok ngalut dia teh. Ayo dulur-dulur urang pindah tempat euy. Sakirana anu loba ngaliwat. Terus loba nu apa? Jodoh. Milik Sing menang milih anu gedean. teuing naas aing usaha poe ieu. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya. Sanajan begeng ge ulah nepi ka digotong. Sanajan begeng oge ulah nepi ka digotong heuh. Ulah. Lain-lainna. Nanti beureum ditaweran. Lain-lain. Makati. Lamun urang teu hasil poe ayeuna tuluikeun poe isuk. Nya, ulah putus harapan. Cenah isuk teu hasil keneh pan aya pageto. Terhasil. Pageto teu hasil keneh wajar da eta mah biasa usaha mah kitu. Tapi lamun urang terus berusaha itu namanya luar biasa. Biasa. Kerayeukeun we. Entong keung ditinggalkeun ku panon poe dek surup sabab bulan dek datang. Ah eta nya. Naon deui? Nu matak dina lebah dia usahakeun cing nepi ka hasil heuh. Leres. Da dirizkian jelema mah kabeh oge dek nu kumaha-kumaha oge. Ngan lamun ngajedog meureun kawas patung moal datang rejeki. Wah ngahasilkeun. Da ieu nu matak diharamkeun ngukut patung teh eta. Aya patung teh ngajentul wegadak dahar beuki nginum beuki digawe embung. Da eta nu kudu dipek-prek teh nu kitu.
Itulah. penting orang hidup di dunia hari usaha mah tong boro make jeung putar datang aku pamajikan oge dicarekan kedua mah malah mung pisan meureun awewe teh diajak hees lamun urang eueuh gadag mah cuma tak penting gawe tong boro batu rombongan oge geus teu sudieun ngeunangan aing ayo dulur berusaha neangan jelema nu ngaliwat pindah tempat oi mau gak kebulan itu tuh
pandek usaha Edek usaha. supaya maneh bisa dahar jang Usaha ke Batawi ya. kemana usahanya ka Batawi Kabeli baju. Ke Jakarta cangcingnya babe. abah naon hari emak kemana Bajunya jale-jale. paninung maneh teh paeh ai paeh teh naon paeh teh maot dicana ku Allah oh jadi Allah bogoheun ka emak siapa abang babanyit ya ai Allah teh nu nyiptakeun urang nu ngajakeun jeung nu ngeuweukeun kitunya jadi Allah percaya di Allah orang kaitu atuh ya pugu da Allah teh RW usahana abah naon anu turkeun babaturanne aya nu ngaliwat begal ya profesi eta atuh batong kitu usahana abah teh haram cicing sia mah tong nyaho haram jeung halal kumaha aing we nu penting barang hakan sia mah eling abah geuning emak ge maot geuning nu macak abah ke pan bakal maot engke teh ujang teh di mana panjang umur cek babaturan teh entong ulin jeung si eta anak bangsat Mau teh kadinya. anak begal Pasti kadinya gitu ngomong teh. tapi heuh Anak garong gitu teh. abah anguran ujang teh titah ngaji abah pasantrenkeun ujang hayang disunatan ongko oke geus boga duit disunatan nanda disunatan mah lain ku duit ku peso ku peso pan meureun aing teh kudu muruhan Kapalaji teh pan. atuh ku abah kereutna teu bisa ting dempas diajar atuh oh jeung dek katanya mau masana jan geus kolot sapanjang hirup mah diajar terus abah tiada terlambat eling abah teh geus kolot Mejeulna eling atuh. 77 tahun abah. era aing dikicukeun nya kudu aya kaera Teng puas budak. sing karunya abah ka ujang Geus kepala 7 umur teh. sama aing geus boga milik ayeuna mah eudeuh ah eudeuh salat Arek odok. Karek eudeuh. Geus kepala 7 karek eudeuh. karek eudeuh abah teh Sakitu ge haus aya niat. sanyaho jajampeanana oh tanyakeun ulah era tanyakeun ka si Ari mang penghirup Taroskeun ka Wawani atuh. kemana aing nanyakeun jampe salat ka itu ka Indomaret nah anak-anakan Urus tunjung sarua jeung bapana. heeh Kabur mah we kabur. ujang hayang diajar ngaji apa Hayang ban ikro. ngaji Quran hayang pangmolikeun ikro kayak tenang pangmolikeun ku aing 3 bungkus tenanan 500-an naon kitu hari ikro apa anu baru leutik di jerona kacang Sukro. eta mah syukro atuh Sukro paling. ya masalah denge mun ai syukro mah urang hirup di dunya kudu loba syukro ka Allah syukur eta mah eta kolot ai syukur mah ditek-tek buuk eta mah dicukur ai dicukur mah beungeut aing baheula sok dicukur ku indung sia dicakar mah Ai disangkar mah di ruang atau mah di kubur. eta kolotna teu balik dah Oh da piluluhur. apa naon hayang motor wah naon hayang motor wah siap nahuta teuing lahuta teuing ke geus umur 17 tahun kudu boga SIM
kudu boga helm naati pelaturan lalu lintas sia teh segede kieu hayang motor jeung duit di mana ari aing ngiridit Pak ngiridit boga uang muka teu beleg uang muka buru-buru apa naon motor aku kekeh ya nah sia teh wugu na motor teu kurupuk buru-buru ujang hayang motor apa sia teh geus gede naon teh sia murucut kana tongong aing kita tadi aing teh hayang motor teh budak teh hayang modal modalnya goblok sia nah tuh sia bi nyebut ngiridit iya beteng uing ngiridit nyalingit goblok duh ya Akang abong kena naon Akang pinuh kudidikan jeung atikan oh katenan budakna soleh budak soleh Raden Pandu kayung yun tamu budak teh neme teh kumaha kulan ka ibuna karakana ka para pini sepuh sadaya sungkem heula sungkem dah pada ngusapan pada ngadoakeun eta pada pokok budak carekeun carekeun teh juragan Pandu teh tibu budak ti murang kalih keneh ge kulan daek peurih ongkoh budakna paingan peurahan atuh nu matak ayeuna hirupna teh peurahan we sumo sarengkak saparipolahna teh laras tah di dieu pentingna didikan teh jeung atikan sumohun war pangajak kasadayana dina ngeunaan pendidikan kumaha diolahna ieu sumber daya alam lamun ku jalma-jalma anu teu berpendidikan atuh katenan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula akademis naon bae da rupa-rupa ieu teh piduiteun teh anu aya di lemah cai urang moal sangsara sabenerna mah moal Kang moal asa urang nyaeta kari sumber daya manusia anu berkualitas asa daek mikir urang tong borok kitu dina kitab oge pan 6.600 ayat 836 ayat eusi tungtung ayat sumohon untuk orang-orang yang berpikir betul anu berhasil teh nu malalikir gini euy malalikir jeung loba kadaek eta loba kadaek ya kerja keras tidak mengenal lelah tidak mengenal lelah beres Kang ya kulan di alun-alun Pemda ieu teh Kabupaten Subangnya sumohon kulan dina raraga gubernur Sabalemur beres kalihna ti eta pokona pisannya eta Milangkala nu ka 64 Kabupaten Subang anu ka 64 Dirgahayu kulan reueus akang laras seueur budaya-budaya nu aya di dieu anu penting dilestarikeun katenan pikeun mertahankeun budaya urang heuda kasohorna negara urang teh euy lain tina teknologi lain tina militer tina budaya Kang urang mah nya komo juru kawih Subang mah aralu sorana di dieu mah gudangna juru kawih gudangna neng aya sangarna ya di dieu mah neng layung pan sileung apa teh aya sangar di dieu can sangar naon ya sangar di dieu teh aya sangar tari di teh sangar seni Akang
Mana bieu? Oh, Pangnangan kan. Alah. Dah. Sangar Juru Kawi aya. Man bakti. Hah? Tahu bener sangar seni nyentrik. Nyentrik tuh. Sangar seni nyentrik production. Di Soklat sama Subangnya. Itu caket. Nandang Nugraha. Nuhun, Wilujeng Tepang kreatif barudakna euy. Wah, Nya. kreatif. Keur mah gudangna seni Nuhun Wilujeng Tepang kasadayana ieu nya. Lah, laras. Kantun sinkron sareng pemerintahanana. Laras. Ai sangar-sangar nama geus aya gini duh. Oh, Ngabinan nya. atuh dalang uju ayeuna jadi patanang di Kabupaten Subang ke kaping 20 genep 27 28 Di Kabupaten di Bandung. Kabupaten Bandung. Tempatna kan. Nya, mudah-mudahan cing hasil didoakeun. Amin. Udah anu kitu mah papangi-pangi ajang lamun pangi keur si ujang teh wae. Urang mah sing alus sing mikir. Urang. Ya. Lan. Teu acan sumping Pak Gubernur. Acan. Menuju di perjalanan mudah-mudahan selamat pantes malam minggu macet euy. Macet Kang teh di ledeng teh. Hah? Oh, di ledeng teh. Macet. Eta pan muka MTek ieu naon? Naon Kang? Oh MTQ naon? Teki. Sa Jawa Barat, Laras. tingkat Jawa Baratnya. Di Karawang. Tuh pan dina MTQ ge aya ieu nya. Aya. Dina dalangna aya anu disebut Menuja Kerama. Di Jakrama. Nyaeta kerama teh kawin. Kawin. Ngahijikeun. Mohon. Ulah nepi ka dalang jeung dalang teh baheula mah silih teluh. Laras. Dalang salong dapat silih telu. Panayagan jeung panayagan ning. Wow, palolontong. Datang panayagan nalajo teh naon rek banding-banding tuh. Nganggap enteng ning kebatur teh. Awas ya. Alah. Alah, doakeun ya. Nya. Ya. Salam ka sadayana nya. leres Anu aya di DKI sing salah lubur sing sarareat gitu kan sing raja milih mulih nangke kalembur teh mawa rezeki. Tiasa nyumbangkeun sabagian rezekina nu kangge masjid, nu kangge naon kegiatan sosial anu aya di lembur. Sampeureun urang ke kahareupna kudu pinuhan hirup aku kahadean supaya engke di akhirat teh moal ditimbang deui. Heuh depan di akhirat teh bakal ditimbang urang teh lamun berat karena dosa meureun ti gubrak ka neraka, berat karena bener asup ka sawarga. Tah jeung tibatan ditimbang di ditu mending nimbang maneh we ti ayeuna. Ayeuna. jalan kahadean Geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beung beuratan ku kahadean. leres Nya. Doakeun sing buru panggih dewek jeung bapa dewek euy. Amin. Ngiring doa. Panunung ti disbudbar aya ka dieu. Ti disparbud. aya kan Heuh nuhun Wilujeng Tepang. di barabatan naon ngaranek deui Wah. aya kan Yuh. Ganti bapak aing entok katipu aing tuh. Min wal muslimat rahimakumullah. Sim kuring dina danget ieu nyaeta diaturanan linggih di piwara ngaos ku patatang tayana. Ari maksudna mah dina raraga syukuran wireh putrana parantos di gusaran. Mung setiap-tiap aya syukur tangtos aya kupur.
nanging aiso aku purnama kewe sanes waktu deui manawi patatang taryana nabeuh deui. Rata-rata jelema di alam dunia teu nyaho ngaran teu nyaho dirupa. Seperti kana taun apa ngan teu nyaho rupana kumaha jeung migawena taun. Ari audu teh asa tina kecap awada. Naon margina harokatil wau ilal aini, jadi harakatna wau ditukerkeun kana ain pasoropa maka surup audu ai akbir ya apa gajalita cika ingau teh ari nu dipikahayang ku jelema kagungan Allah di udag-udag tapi kanu boganan teu wau seperti ayeuna nini oge geuning ayeuna mah geuningnya isuk-isuk teh cing alacir maksudna mah olahraga hayang manyangkeun hirup bari make jeung calana panjang beuni percisnya bebegi geuning lulumpatan maksudna mah hayang jag manyangkeun hirup ngan jeung nu boga hirup henteu wau tadi dieu cilakan teh ya gitu benar halus aing mah urang jadi dalang dakwah bisa aing mah kabula kabale sia teh kabule sia kabale aing kita aing eta mah lahir batin ka dalang Cecep Supriyadi keur sohor baheula eta dina naon eta dina sorarahwana atawa dina ngomongna pamandruna pamankumbayana anu mawi dihaturanan linggih ku diri kula cadanya euy bener sadaka aya sanes kaula teh nyaeta bade ngahaturkeun rebunuh lakasa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangkir kula aduh bener bisa aduh anu mawi pun mang dina waktos ayeuna jelaran ngawayang teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasi di Jeleko aduh dalang Ibrahim baheula kitu euy kita ngawayang beurang tuluy anu kaul kumaha mun urang mah ku pidato para wargi atuh si kuring teh sadayana ieu hapunten kaul teh mung dugi ka dieu kitu ieu mah kudorna nu mawi pun mangawayang teh ayeuna seueuran seueuran bade kaul bade diteraskeun ku Haji Kosasi ti kulalen naon jangan media ngadongengna mah bisa aja dongeng tunggal apa kacapina wah sama suling ya suling ya alhamdulillah dina waktu ayeuna ngecek giningan urang geus di nepi ka palabah umur teh nini iya sushi caritana eta nu budeg jeung nu budeg bobogohan bayangkeun grepek nu budeg jeung nu budeg keur cicing dina saung akan ngarasa bagja barina sugema ayeuna bisa patepung lawung pamprok jonghok di saung bonteng ieu
padahal akang teh lamun peting tega kana sare berang tega kana dahar luwih waas akang lamun lumpat ke tempat sarekan ukur guguling anu digulung dipake tilam ka eling bohong demi Allah nyai aya eta nu ngajenil dina endung sampean teh kutil sanes naon kutil oh manawi teh kutil heuh bayangkeun anu budak ieu mah jeung budak ampun aduh ampun cing hari maneh aki ceuk si Nini kitu teh bari ngiser diukna bari ngalaan sisig hari maneh bet melong wae ka aing tara-tara ti sasahari heuh sabenerna aku teh inget kana lampahan baheula keur ngora keur bulan madu basa urang geuning bobogohan di kebon bonteng kira-kira na ieu meni maneh lamun siapa temon hees jeung aing ayeuna di bawah hees kira-kira na daek maneh nyi oh rai sugan teh aing wae nu hayang teh Mana kejodohan. aduh hayu atuh dor we caritana si Aki jeung si Nini gatrik aduh eta si Nini nepi ka ngejerit Gusti sia teh Aki alah naon sia teh kawas gadis wae jeung ngajerit lain aing mah kaget deuleu sia kaget naon ni eta sia jadi gede kitu kor lain gede goblok nilep itu gini siapa mah aduh ampun aduh aing nilep nata jadi tilu atuh pungulnya gunung alah ampun alah alah nafsu kapegung beureun si Nini cek aing oge ieu tong sok aya kahayang sia teh sakira-kira geus teh bisa digunakeun mah tuh turutan deuleu si Atang tukang kuda rengong keun bada ieu mah Nini ka budak ka Atang oh budak susah sisi teh beureunan eta Nini teh bibigna oh manehna mah dalam pengalaman ka itu beli jamu-jamu aing tang melikeun irek caritana eta si Aki boga we ladang cau meureunnya init manehna ka itu ka buah dua meuli jamu-jamu jeung irek ke pasar buah dua balik di pasar sapoe dua poe manginuman jamu si Aki si Nini nginuman irek beureun hayang jadi gadis deui geus saminggu eta si Aki minuman jamu-jamu wae ngoret bade buruan aido nepi ka ditangeuy atuh waduh cul pacul Nini dulu ieu aing aduh eta we si Aki demonstrasi ngajingjing teko teu kuleungeun ku ieu we di kitu tak kap mukakeun pantau teh pot pieu megat angkot henteu kucuruh teu kieu kieu we kahareup teh kitu ampun banyak oke banget halo cek sini nih teh alah oh wae hayu atuh wah cerita negor we
gatriknya aneh nama wah bahasa eta mah pan sini ini nu ngajerit si Aki anu mah nu ngoceak tobat nyinyi hebat dulu muni hese kieu lain hese belenggu geuning eta samping milu ka jero jadi aing mah tenan di mimitian atuh sia teh kan bae dadongeng karena ge atuh da mikiran ekonomi nu ieu belakang hiburan dina keur kaayaan ekonomi keur kieu goreng kajahatan teh tong boro lalaki awewe ayeuna mah geus jadi copet aya kan la ilaha illallah Pengalaman sigana mah ya. mogok aing mobil teh di alun-alun di Kapadalarang ai kitu bogat ieu we Damri bos kota ayo dina bus teh pinu dia nangtung aing oge ieu nangtung pas sadap di tukangan dewek awewe copet kebeneran aing teh make celana panjang wungkul teu make kolor ai saku tobros aing teh Josu awewe teh nyopet kana saku aing marukana meureun teu molongo saku aing teh lain tamat ka hareup jokep pe marukana handphone aduh ampun didengkek we ku aing teh leungeunna teh geus nyekel eta nu aing teh pageuh pan ceuk aing teh sok sia mending dicorowokeun mending cook aduh alah yang ngeuna we aing nepi ka Padalarang teuing kumaha da kokotna teh digibrig-gibrig kumaha aduh Mainan meni jibru karek aduh ampun Gusti nu agung pengalaman dongeng pengalaman karena bunga ngalengka teh kitu we eta we ai sare ge teh peuting keur tibrage kitu we bujurna teh dijodohkeun ku bapana teh jeung lalaki sarua di boson aya lalaki na mah dud kitu tadi sadana teh da beda geuning lalaki jeung awewe itu teh nya beda kan lalaki mah kadang-kadang bos atau dud ai awewe mah paling suwe tah jeung sinen beda itu teh beda sinen mah teuing beuneu tapi itu teh derek jalan ka tukang beuneunan heurin ku samping nya kapaksa nyelepet ka hareup aya nu kadupak beureun ampun alah paingan karek nepi ka mana dongeng di teh eta pieu nu boson heueuh nu boson jeung nu boson kawinkeun we da sarua pada boboheun ai kamar ngareneng jeung kamar mitoha gitu tah di peuting teh kitu mitohana teh asa dihibur ku anak teu boga kaset oge cenah geunah ieu ge ngadengekeun hitut sana bae jaipong da ayeuna mah geus patemalan itu teh ngalagu eta teh mitohana cing ararengklak di kamar gitu heeh hiji mangsa dud ruas bapana teh alah
Wah si Nyai pae. Nah atuh disada hitutna. Wah melang meureun bapak ngaran-ngaran bapak ka anak atuh. Oh, bener. Emrage panto kamar teh brai muka. Si horeng jeung peso teh meureunna ditindihan ku salakina. Meureun katutupan. Da eta mah lalaki ngagajeng teh da asa dibukakeun we meureun. Manehna ge bapak nempi ka ti dapur kanu pakitut. Kitu da. Benar. Gitu cek aing oge. Benar. Alhamdulillah ya. Makan. Si Neng Indri Nur Oktaviani parantos di Busaran parantos rengse. Parantos. Bagian yang ngahiburna di dieu nya. Sumuhun. Hah? Sumuhun. Kayak Oh, doakeun ku sararea. Sae. Sabab seni urang teh deuleu aya kesenian bangsa deungeun anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Kemari mabok. Nya Teler. nu matak bagja keneh dina peucing ieu urang kudu syukur ka Nu Maha Agung Bapa Hajat masih keneh secara teu langsung ieu teh ngiring ngalestarikeun seni kesenian urang khususna wayang golek. Sumuhun. Laras. Muga natrat jadi riwayat jadi sejarah ke kamurang kalihna nya Laras. bagja ceuing hirup Urang pemanasan kayaknya. Olahraga naon nya atuh olahraga mah naon hei ulah kaget sih kau lah tenang tenang kayak gede Oh ye. nah tetek genggerong teh peduli genggerong-gerong aing Titin. Titin. bangsa naon itu tetapi nggak ngalut gitu euy Berani. agak kaulah cepot Bangsa berani ya. moal gitu orang Brasil mah uyah-uyahan meureun suka menang main bolana Bisa jadi itu teh. oh bisa jadi orang Korea meureun Korea. Pak ya kade Pak aing sok curiga aing lebon kitu ge Benar. udah kaget euy saha geus saha da aing mah geus nanya sia oh ka dieu atuh kan kaula sepot tah aing ngomong jeung dunungan mun keueung Benar kan. Namahan Moringka. lamun aya jelema aya musuh naon-naon teh lamun ngadenge suara dunungan jauh lakatei aing mah Leungit. aya naon lain eta dunungan Benar. ka dieu Kakang Bandar Togel Hayang disiksa saudara. lamun Juragan Bima tah Aya Puringka. tong eureus ya itu puringkak kana bulu-bulu aing teh eureus ya jejak teh wae Juragan Arjuna mah tong heureuy eta keur budak di bawah tunggu pare wae Kumaha Kang? Juragan Bima mengebahayam teh syeuh Jang ayam teh oh paburan tak nepi ka teu ngararenog tah Nah, da dijual hayamna kabeh aya leuwih wae saudara. ai dunungan eta mah nu hiji ngebahayam teh syeuh ayam hayam teh lain lumpat kalah cing jalan leungeuh luak liuk kalah nyorok cope terus itu inung barudak silap digugulung parantos 3 dinten
acek Siti Ragen teu damang sumuhun tobat ting emak lu mak ya atuh tobat ai si gareng ka mana atunya aya kitu penyakit ayeuna mah udah biasa inung siling sesok ditinggal-tinggalkeun budek teh moal malaria mah kitu bah boanya penyakit ayeuna kadea ulah lalawara demam berdarah komo halodo gara rek pindah kana usum ngiji nya rupa-rupa teteh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we ah nya terutama di barang tua utamina mah dina barang tuang cak ade teh nya ulah ngadar umat pingkeun mah anu berminyak teh ulah teh seperti naon wae ta naon gorengan lain naon drum jariken kompor teh berminyak ada jelema gelo sih ieu mah kudu kan nu kitu berminyak emang wadah minyak engke pingke heula mah sia ngomong ulah ditanya antep we geura nya jeung ulah ditemalan da kitu ka ituna ge tukang da resep aya teh mah ya gitu baru rutuhun mah ku aing teh naon aya teh kitu acek Siti Ragen teu damang sumuhun ayana bade kumawantun jisim abdi teh agan bade kumawantun namun tong bari ceurik atuh watir da geus jebrong era da teu pantes teu ceurik teh keune teu damang biasana mudah-mudahan urang ngadoa ukur ikhtiar udah ceri kayang mangkunya kan ari kitu naon Kakang Semar Manawi ieu mah Manawi naon da geuning tuang garwa ge damang ku eta kemang teh nun ya ieu mah bade namut kemang tamu alami panginten upami parantos sehat pa panginten abdi ka dieu deui uang sude nun aduh Kakang Semar ulah naon itu kumaha aki-aki teh ngangan ubar kampung limpuran pak naon jang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawora limpuran di bapak atulah sudah pohonnya nya sing inget Raka Batara teh amanat yen ieu kemang teh aya dina inceran musuh waduh waspada sasaoran kitu eta wa bener Gatot Kaca Kakang Semar ge nyaksian sumuhun nu matang ulah ai sirik kepret ke ku aing tong sok kitu abong ka inung sampeuran sia teh nya Aisyah teh inung teh geus inung sampeuran ka Bapak geus linglung bapak aing. Geus kurang ingetan. Oh bener aing inung sampeuran mah. Heuh tuh geuning dewe ke tempat ngomong. Teuing kalau eta teh linglung teh kolot kitu teh. Balik di ka budak. Da eta buktina ge aya budak teh keur main keleci teh pipilueun. Pipilueun naon? Pipilueun jokot keleci tuluy dijual. Kurang ingetan. Pikun. Eta geus pikun. Nya atuh teu naon ngan kadewe cing ati-ati. Saya nama sawios disarangan ku putra Gatot Kaca. Sawios teu kedah nu. Teu kayaknya mending oge kieu we agan pasihkeun ka juragan Gatot Kaca eta kemang. Sareng bapak ka itu jak. Leungit ke orang-orang teuing. halang-halang we ka kolot nya atuh teu naon kadewe cing ati-ati ka jalanna. Sing persanten ka jisim abdi cing persanten. Kadewa. Nuhun agan uluh. Nuhun ayana. Sager jiga ada inu silaing. Aduh eta Pak, keun bajeng abdi we urang barengan. Ulah. Dan nyunkeun widi aya. Kalau bias nun. Aneh bapak aing jadi galak itu neungeun nanyaan. Nepi dah. Kadewe kapan kerek syukuran sepo saya
Rakaripati pangapunten kaula nun. Naon? Daya Rakaripati, ampun lu. Naon lah? Cilaka Sepo, cilaka. Gatot Kaca. Aduh, Bibi. Naon Bibi? Naon Srikani? Ningakeun kaula nun, Aceh Subadra ngelepak deui di zaman. Ayeuna teh nuju diriung-riung kaula nun enga geralanongan deui eta ku Kemang Jangkok enga kaula nun. Astagfirullahaladzim. Nya cepuing oge panyakit nepi ka kitu. Aya kitu panyakit. Subadra ngelepak deui. Timalan kaula nun. Gatot Kaca, tolong buru-buru. Kakang Semar udah gelas sakedeung da meureun can jauh nginjem heula kitu Kemang. Amit. Penyakit ayeuna dulu. Aya dadakan Aya dadakan kitu penyakit naon disebutain kitu dadakan kitu. 3 ayan gitu teh. Anu sok dadakan kitu penyakit ayan. Ayan mah tetangga aing. Kamu punya penyakit ngajelma sih teh. Koyon. Raden Gatot Kaca leungiteun Semar Badranaya. Doh, Cocorowokan saja jalan. Wah. Wah. kan sakolepan. Atuh eta lempang kolot. Wah. Padahal Semar anu asli nama keur nikreuh. Doh, Tikawit angkat dugi kaina teh teu acan dugi ka tumaritis. Kan Amui. Sore dulu sada tongeret ya. parantos setengah Cager gitu hidung barudak. ya mudah-mudahan masing Dulu itu we roai dangka. menigara ring taruai Dulu nanya gitu barudak di dewek mah eueuh nu wani ngaganggu. sumohon aman Itu kacang panjang dulu alaeunnya. sumohon meningagara baik Maria jaat. Nah, betingat kasih cepot sidawala ye nah moal kumaha sieun kumaha we maklum di puseur da ieu sing selamat Semar Yawinangun Semar Kuncung Danar Wulu Angda dia pakuninga alam pakuninga Ari sora dipakai terus-terusan barijeng di AC Jakarta ti isu kieu teu bisa kakawen panjang kuat teh. oh nya kitu ada urang teh sareng panggung 2 panggung atuh Amuing dulu ieu nya tongeret di Sarada wararaas Wararaas aya di kampung teh kitu nya eta layu cor cai nu harerang nya Palawija Jararadi dulu itu ya jualin ke lebarannya cung usi jeung usi amuing ujang paselang sora tongeret jeung sora nunagi dajak itu teh atuh cung si horeng naon diogo manusia teh cu ku pangeran teh diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang oh kitu buktina barang anyar nu karasa ku maheupan poe ayeuna teh lain poe kamari mohon nya jang sumo ayeuna tuh ceuk oge kiseup nu ayeuna lain kiseup nu tadi
napas nu ayeuna lain napas nu tadi Disebat barang weteuh teh. barang weteuh hungkul tanu matak lamun urang salaku manusia teu bisa ngaweteuhkeun deui kaimanan katakwaan kanu kawasa hartina teh dosa nya. Dosa. Bakal aya mamala anu teu hade kana dirinya. Sumuh sami jeung tutu marima. Hartina teh teu marima malahan sing inget kana janji anjeunna. Kumaha? Lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditamah deui. Karaos wa Tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajab gede hareup cuk. oh tantos wa Tuh, tantos. ya jang. Laras. Eta mata Pira kudu matak ulah kalanjoan oge hirup mah ujang. oh eta wa laras. Ulah kajongjonan teuing malahan ulah wakasuka seuri lamun canyaho jati diri. Ta eta wa Diri urang teh saha ti mana asa dek ka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna di mana aya kudu kumaha ayeuna sumuh teu aya kajaba. kumaha wa Manusia hirup di alam dunia teh pikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah Tuh. nya laras. nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sae wa Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia ti pikeun ibadah. sumuh Migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh. Ya, Cuk. Ari wa egdak wa sasangem dasa diobokan abdi mah Wah sahawawan ka dewek itu karupina kuda ti paling keren men boa deuleu anu masuk di Lebak teh acan dibayar deuleu eta made lagi pada uati kota merendeng obat ieu lempang aki-aki juragan sabah kape haturagan nuhun wa hebat lempang teh wa lain oraya eta kumaha tuh agan wah sakitu wa wayahna putra dongkap di kakaraton teh Bibi Subadra teu damang deui ulu amuing Gusti istri teh damang deui non ieu amuing eta panyawat tuh ge kakituna somohon kula kumaha tuh nun takwa sakitu wayahna ieu mah wayahna punten wa ngacan duginya wa teh ka bumi sakedap deui panginten anak opat tanyakan deui mah opat pudunan wayahna sakedap ieu mah naon eta kemang tamut heula ulah kemang tamut heula kemang naon Bang bolen nya tamut heula sakedap ari agani teh naon teh maksudna kemang tamut heula itu kembang bolen mas lain eta kembang ieu mah sumuhun kembang naon apaan uah teh teh namut kembang saha wa Cikene pan uing dari tadi itu. ai saha namut kembang apaan uah teh geuning mulih deui tadi teh sakawit angkat teh mulih deui cenah penak sareng tatangga uah di pasar uah istri teu damang uahnya sumping ka karaton namut kemang cangkok kagungan uah Batarati Paman Arjuna itu saha uah ih sing jeger teuing uah mah tuwararantun teuing ai kangen naon cenah uah kemang apaan cenah uah istri teu damang tuasa dugi uah mati kawit mios oge upami leres teh mah indung barudak kakenaan ku panyawat moal mah kejeung gugulawat namut kemang gua mah bade saya aya we lanong di kampung aya teu wararantun teuing wa kapan wa teh namut teu rumaos itu agan naon teh wa lamun kitu carana wa jeung wa ka itu angkat teh mangga ayo ini alah aduh terawas cicing
enggak kaulanuna kadipati enggak kelanan Srikani aduh cepot lan cing atuh susul ka tu Gatot Kaca kumaha lihat teuing duh kumaha tuh ka mana nyusuna nya nya ka tu maritis yeun papaliwat Oh, power papaliwat. pajalan teh loba anu motong anu kaitun lempeng Pas. aduh mangga antos gan ku abdi lah dipepag Srikani Subadra nyai cing kuat nyai palang siang be aing mah aduh leuh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana nangis pernah kaulan pernah nangis aduh bapak mah leuh nyapa cek abdi ge wayahna kagan wayahna Kakang Semar wayahna amuing gimana penakna ijagan geus deukeut pot geus deukeut nya aja cek abdi ge pun bapak mah kitu tah ngange gerakan engkang-engkang nya gegenut ya aduh Gusti Pak Gusti istri teu damang deui bapak nu matak dek reuas ya nu mawe teh oge cing atuh kanya wayahna we Kakang Semar hampura kaula timalan eta kembang teh inyeum heula tuh geuning wayahna teh Pak kembang teh bu kembang naon dek teh ya anakmu sadaya daya jisi mami teh bujeng hingga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan lemut kembang agar yeuh eta ampun teuing upami leres teh mah inung barudak udur panginten jisi mami teh moal gugulawat lemut kembang pada saya aya lanok di kampung kaula nun pagarsa jadi cinekna kumaha sumuhun teu namut kembang maka jeung teu namut kembang tong sok kitu kumaha teh nah bapak teh teh banyo naon wah enggak wah eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah acek Siti Ragen teu damang ih teu da teh acan penak sareng inung barudak ci si abdi mah nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh sieun pugu da kuring teh mata peda pan abdi nyaksian bapak nginyeum Pak tong sok kitu bapaknya jangan cek pohoan dia cek oge Pikun. teu da aing teh can pikun deuleu ya mun tong heureui di nu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang buru-buru wayahna kadiekeun heula eta kembang sakedeung enggak kaulanuna kadipati enggak ayo buru-buru Semar ih jadi umaos nun jadi umaos kumaha teh Tadi nepet. nepi kaki tu eta aki-aki Timpuran nepi ka kitu mah. aduh tuh keharti cepat kasihkan jangan bikin malu anak lo tahu nih saya di Jakarta udah lama lain cicing di Jakarta teh meni agul pugu panas aing teh sudi cicing di dieu ngomong kalemur ngomong di lemur oge ngeuning bahasa Indonesia we geus gengsi ngomong bahasa Sunda teh diam kamu Padahal sandila kada kitu bulan Jakarta. dari mana dari kampungnya dari Bukit Topi ngaran lemur mah tong di Indonesiakeun Ngewa. maksudna mati pasir dudukuy teh ulu lain ulu tama nulungan sanajan bapak oge aya salah mah Nyempatkeun. kalah mewe Nyempatkeun di korong anak. sarua we jeung motongkeun ti koro anak udah nyatu anak teh ti dudungan makanya can bayaran nih teh segitu dunungan sok ngaremet teh wah enggak atuh
mana buru-buru pasrahkeun teu maos no ampun aga teu maos sabui ceuk aing oge bikeun Semar kadek nyagera jo iya nya anak melaan moal melaan uing mah kanu salah mah kurang ajar bikin Semar di rumah lu aya anak duh Gatot Kaca kauleun tenyo si Semar leungit ya waduh wayahna tarit taliti buru-buru amit agak anu lari cacana ke da abdi nyak sikil laras pun bapak teh namut pokona aing mah eueuh bapakna anakna ku aing dipaehan kamarerang ya lihat eueuh bapakna anakna dipaehan lu itu Gusti istri buru-buru bantu di belah mana itu musuhnya euy cucumi lebih kaki itu tetep terong gitu jika cangkerek nah ini gak boleh naon bejana ribut di dia pacar rokok jelema di dia mana itu di dicuwah naon di belah dia gitu ayah aduh dekat ciri teh iya di dia cara sorangan mana iya sorangan ayah oh eta nih goblok aing ngarep teu kadeuleun heupan kahalangan ku irung anjing aduh kabina-bina teuing awas jadi aing utang patip dibayar pati utang sobat sok sia bangsa ngai waduh ya sia ayamnya jeung aing ya loh ya alah awas yur teu sangka deuleu ieu urang Baduy aya di dieu urang menes mah bener si lain anu maehan Bima teh heeh bener cenah geus jadi arca lain jadi arca deui dek dicet ayeuna teh jadi patung dek disablon rek diukir ieu aing bapana Bima deuleu weh nyaho bapana Bima mah Panu Dewanata Panu Dewanata mah geus maot tong soal akuanana apalin kena galur apaan Bima teh keur budakna teh dikukut ku aing jadi aing teh bapak kukut percaya lamun kitu mah percaya jadi maneh teh anu sabenerna saha ngaran teh kuring heeh bisi maneh teh apa teh ieu nakula teh wah awak sih nakula Aisyah desana belah mana lain aing teh kumaha teh naon maksudna si lain nek naon pokona jeung aing urang patutunggalan we sia anu syakur-syakur wawuh jeung Pandawa mah ku aing di podaran we prung urang patutunggalan jeung aing ayeuna
Ya. Goler jadi mana naon cing pokoknya mah ngatur kenuhun anjing atur lumayan bisa kalau musuh ke bager ke dewek Sebagai petunjuk, mari kita kenal sedikit sejarah tentang tokoh legendaris dalam dunia wayang-golek, Asep Sunandar Sunaria. Beliau adalah seorang dalang besar yang telah berjasa dalam mengenalkan dan mengembangkan seni wayang-golek yang menjadi kebanggaan budaya Sunda. Asep Sunandar Sunaria tidak hanya menguasai seni mendalam, tetapi juga berhasil mengangkat nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap lakon yang dibawakannya. Kami mengajak semua penonton
Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah mencintai budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu upami teu kenging ampun, lain ngarepkeun ka pasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan sing saha kolot anu nyeun kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea melak goreng tang tu bakal buahna goreng melak hade buah hade sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana hasil tina goro hasil tina bohong yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana matrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna Allah muarek nangeui ti bongkokna matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacingciri Coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah coba tari nu miskin orang kieu karasana seherka nyerian abong kena kanuhina nganuku menakut darah pikir kusut marung kawut itu lain pangna dituding namut kemang teh kakang semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi kaki ngimpi naon peuting tadi ai aduh ya Arjuna
zaman ini disaksa dicabok ditanjong deh di siduhan banget bapak tobat di ludahan rarai ampun lewihan teuing nunungan nepi ka kitu kakang Semar kabina-bina teuing nasib bapak mah pati nyari payah ngerasa tugena ruksak perih milu Cing sabar urang Cipadarangku jantung hiup milu bingung raga ngarasa Pangarti menjadi ciri kegagahan mereka. Apangkatan anu dikemuka kabeh asa berfaedahna tanpa hidup dibarengan iman tanpa kagagasan. Hati menyembah tos masihan daun anu sakitu agenda.